dugikeun ka tahun 88. Tah di tahun 88 nuju ngajar di SMP 2 aya panggilan kedah ngajar ka Belanda. Tah eta Alhamdulillah 2 tahun di Belanda ngajar kesenian Sunda. Kemudian terus 2 tahun di tawaran bilih bade ngajengkeun warga negara Belanda siap karena saurna anjeunna aturanana tos 2 tahun. Upami tos 2 tahun itu di ditu tiasa ngajengkeun jadi warga negara. Nah, sabaraha ditelengki ternyata di tahun 88 di Belanda aya 50 perguruan pencaksilat. Nah, pas ningali antusiasna karena sini Sunda, begitu aya di perkumpulan tadina khusus kanggo warga negara Indonesia nu aya di Belanda, tapi sabadana pentas akhirnya ada seorang Belanda wungkul termasuk orang Eropa lah anu aya domisilina di Belanda ngiring gabung. Nah, ternyata anjeuna cepet cara belajarna walaupun teu sabahasa. Mohon. Teu sabahasa tapi bisa. Ya. Tah tidinya kagugahna teh kunaonnya anu teu sabahasa jadi bisa, aya nu sabahasa rese rese gitu ya. Mohon. Ya, ya.